abad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi lailah min lailatil mubarakah allati kana sababa nuzuli nikmati wal hikmah yastami'u ma'ana masayyikhuna wa asatiduna fi hablatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi ayatihil karimah wa hiya akramul mu'jizat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil wa kadzalika qala nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad innama buistu liutamima makarimal akhlaqal hadis. Qala al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yakutatun wa nasukal jariyah.
salli wa sallim wa barik alaihi ila hadratil kiram wal muhtaram. Kasanjakeun kehormatan kasadaya para kiai, para kesepuhan, para pimpinan pondok pesantren, sadaya nu partos kumpul hempak merbayaksa anu pada kesempatan nu wengi ayeuna kusim pribados teu di absen satu persatu namina, tapi insyaallah tidak akan mengurangi hormat pribados ta'zim pribados kasadayana. Mangurang doakeun para kiai urang amin, para sesepuh urang amin, mugia selalu dan selalu sehat jasmani sehat rohani. Allah berkahkan ilmunya amin, Allah berkahkan rizkinya amin, tambah istiqomah di jalan Allah. Urang selaku santri kinali jamaah marantena kehibaran doa marantena, mudah-mudahan urang sadaya dipasan ilmu nu mangifaat serta berkah amin ya Allah ya Rabbal. Anu mulia bil khusus Raisul Ma'had wa Mudabiruha al-Masturiyah, Pangusa Kakanda Kiai sahageun padahal batur kula dikadu kaupung ngabatur jangan ari geus seubeul poho nya tahun 80 simpuring jeung anjeunna masantren di kadu kaweng ngahiji lamun teu tahun 80 kayana sabaraha tahun geus ada jauh pak pisannya pohoan mudah-mudahan anjeunna dipasan ilmu nu manfaat serta berkah amin. Mudah-mudahan tambah seur santriin wa santriat amin, tambah istiqomah di jalan Allah amin. Mudah-mudahan cepat dipanggil Allah tiasa ngalaksanakeun hajian umrohan amin ya Allah ya Rabbal. Para aparatur pemerintah sipil maupun militer, bil khusus Bapak Lurah manawi aya anu sami-sami kusim pribados sangat dicintai. Mudah-mudahan pejabat kepala desa kinareh jajaranana dipasihan amanah Allah amin, nyaah ka rakyat amin ya Rabbal. Adinda yang tercinta murati bil acara anu parantos masan waktos anu sami-sami kusim pribados sangat dihormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dimulai tanggal Rabiul Awal bahasa urmati tanggal hiji Mulud pribados hampir tiap peting tiap berang teristirahat selalu datang ke tempat acara maulidan alhamdulillah. Seperti ayeuna dipengersaki dan merenjang pribados ruang sadaya dikersakeun pribados tasa silaturahmi anu pertama kawakilan para kiai di dieu sejang rek ngayakeun mimpin ngaos maulidan, anu kadua mimpin ngaos haulan tuan syekh, anu katilu rek ngilu ngadoakeun ka santriin wa santriat anu bade diintiqalkeun dipindahkeun ku guruna. Mudah-mudahan santriin wa santriat, santri pamakai santri istri anu pada diintiqalkeun dipindahkeun ku guruna
doakan mudah-mudahan aranjeunna dipasang ilmu nu mangrupa serta berkah amin. Mudah-mudahan lamun tacan barokah jodoh kelak dipasang jodoh ka Allah anu soleh solehah amin. Barokahkeun rizqina amin, istiqomahkeun hirupna amin ya Allah ya Rabbal. Pertama para sadaya urang ningali peringatan Maulid Nabi. Allah karim eta perayaan Maulid Nabi lamun ngalirik karena pangandika Syekh Nawawi Tanahara ibadah anu kalentang ageng pahalana alhamdulillah. Dina kitab Madarijus Su'ud Syekh Nawawi nyaritakeun lamun urang hayang sejak banget antusias rek perayaan Maulid Nabi. Emang perayaan Maulid Nabi eta termasuk ibadah takarub diri urang ka Gusti Allah anu kalentang ageng pisan pahalana alhamdulillah. Bahasa urang mah gede jasa ganjaran muludan para sadaya. Kumaha carana lamun kami hayang menang ganjaran muludan benang dengan 3 cara. Cek Syekh Nawawi wa dzalika yahsulu bi'it'ami tu'am. Bisa hasil ganjaran maulidan nu kaiji kalawan masrahkeun jeung nyiapkeun infak sedekah moral material adat kebiasaan ulama susukuh lewat berkat. Betul apa betul? Bikin hancengan, bikin parsel, dongdang, kadang dipaweikeun segala macam. Eta teh mangrupakeun rek ngabuktikeun cinta maulidan jeung hayang menang ganjaran maulidan alhamdulillah. Tira para sadaya eta rame na maulidan dina perayaanana lantaran gaya beda bahasana aya peringatan aya perayaan. Hari peringatan mah samemeh orang umatna melaksanakan peringatan Maulid Nabi, jeung Nabi yang punya kelahiran sudah memperingati lebih duluan. Dina hadis nyaritakeun inni la uhibbu liyaumil isnin liane uritu bihi wa amutu bihi. Aing cinta kana poe Senin cek Rasul. Naon sabab? Liani uritu bihi, karena Senin adalah hari lahirku, karena Senin adalah hari wafatku, karena Senin adalah hari kemenangan perang Badarku, karena Senin adalah hari ketibaanku dongkap Rasul hijrah di Mekah ke Madinah tepat dina dinten Senin. Maka di mana-mana hari Senin Kangjeng Rasul mah selalu puasa. Hiji memperingati kelahiran, yang kedua mengenang bahwa Senin adalah hari yang penuh bersejarah. Subhan. Jadi lamun orang ningali sejarah, ternyata peringatan Maulid Nabi teh sameme urang Kangjeng Nabi yang lebih duluan yang punya kelahiran. Maka lamun aya kene jalma anu nyartakeun yang peringatan Maulid Nabi adalah bidah, eta teh salah nage ka Nabi. Betul apa betul? Kitu bae ngaji cek kolot banyak lalahunan banyak. Punya laun banyak. Laun sekolot biasa wae. Tenaga kolot gacele lalaunan. Doang nundung nyaw-nyaw begitu. Ngewe baik ngewe nyaw-nyaw adian deui begitu. Jadi mufakat lalaunan mufakat. Anu kadua perayaan. Taya perayaan mah rada beda para sadaya diraya-rayakeun. Tingali pasang dekorasi, pasang papayon,
pasang sound system dirame-ramekeun diraya-rayakeun ta eta mah kakarak para sadaya ayana rada bahdieu. Tila mulaina lamun urang ngebetkeun sejarah dimulai kurun katilu diawali ku Raja Malikul Mudaffar. Pada masa harita para sepuh sadaya urang teh boga masjid muslimin teh boga masjid nomor kedua di alam dunia anu dicitakeun kalau didamal kalau sabada Masjidil Haram nu aya di Makkahil Mukarramah 40 tahun sanggeusna haram Mekah didamal diciptakan kalau kemudian ngadamel Masjidil Aqsa nu aya di Syam nu aya di Palestina para sadaya. Masjidil Aqsa adalah masjid yang kedua dari masjid ke masjid dan untuk masjid syiar harita mah rame eta masjid dimulai dihormati umat muslimin. Kapantau katingali ku orang Yahudi kesenangan Yahudi mak itu para sepuh sadaya lamun aya Islam berkembang maju lamun aya Islam berjuangna hebat ruhul jihadna kuat katingali ku orang Yahudi moal senangin pasti bakal dijajah. Betul apa betul? Diantarana di zaman harita direbutlah eta Masjidil Aqsa di tangan muslimin orang-orang Yahudi sehingga kocar kacir orang muslim harita ratusan nyawa manusia mungkin ribu nyawa manusia terbunuh orang Yahudi pada masa harita nu digaranan perang salib pertama para sadaya. Kalah muslimin urang bersatu sababna akibatna masjid dikuasai ku Yahudi dari hari ke minggu, minggu ka bulan-bulan ka tahun. Oh, semakin terpuruk nasib umat muslimin. Bertepatan pada masa harita aya salah satu ulama ahli sufi ngaranna nyaeta Imam Sirri As-Sakiti santrina Syekh Imam Ahmad bin Hambali mustahid mutlak santrina Imam Syafi'i teh anjeunna boga santri pinilih ngaranna Imam Sirri punya gagasan yang paling cemerlang. Jadi Imam Sirri bagaimana cara dan upaya umat Islam harus bersatu. Kalau sudah bersatu maka kelak nanti akan bersama merebut Masjidil Aqsa yang dikuasai orang Yahudi. Jadi Imam Sirri eueuh carana ieu kudu muludan. Mulai teh Bu ngayakeun ngudan dimulai tingkat desa rame maikeun tingkat kecamatan mun bahasa urang mah tambah rame sampai ningkat ke kabupaten rame pisan ngabegaknya mah. Ketika kumpul sakabeh jamaah Imam Sirri caramah orator gagah caramahna. Cek Imam Sirri man qasoda maudian yukra bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya rawdatan min riyadil jinan li anahu ma qasada dalikal mawadi illa li mahabbatihi. Etalah itu cara mana man qasada maudian sahajal mana anu datang ka hiji pertempatan yukra bihi maulidun Nabi di tempat tersebut dibaca tentang maulid kelahiran Kangjeng Nabi sejarah Kangjeng Nabi timul lahir sampai ke berjuang gitu dibaca maulidnya jalma nu hadir dirinya menang ganjaran moal. Cek Imam Sirri faqad u'tiya rawdatan min riyadil jinan maka kelak bakal dibere kaulah patamanan sawarga istana sawarga pikeun jalma nu sok daek mauludan. Alhamdulillah
Itu pada sepuh sadaya gede amat tetap pahala untuk kamu dan diberi istana sawarga patamanan sawarga li anau ma qasoda dalikal mawadi illa limahabatihi karena mal pati-pati datang kata pertepatan rek mulan mal pati-pati berkorban berupaya kalau mulan illa limahabatihi tujuan karena rek buktikan rasa cinta. Mawis yang kering nanya ya ke ibu-ibu ya jujur jawabnya lamun jujur nggak jawabnya didoakan supaya ulah muak itu mah didoakan besi kita nyandung salakin besi marah kan itu tuh jawab bu ibu-ibu cinta kalau soal cinta tuh nggak alhamdulillah santri mah walau ya kok tasoro yang segi perbandingan ayah salaki ibu ke ngaji muldan ayah rasul orang ke muldan bandingkan cinta kene ka salaki cinta kene ka rasul jawab rayungan kitu mah aing mah teu hayang boga kaboga kudu rayungan boga pemajikan aing teu hayang kudu rayungan cinta kene ka salaki cinta kene ka rasul jawab wah teu bisa ngajawab lantaran ninggalin salaki na molototan dik salaki na ayo sia ngomongkeun cinta kene ka rasul moal dikekepan ku aing dik salaki na betul apa betul tos teu bisa ngajawab rek nu ieu ya kesepuan punten urang teh keur ngaji muldan aya rasul aya pamajikan ilu hadir badikeun cek santri cinta kene ka rasul cinta kene ka pamajikan jawab woi ge loba kasih nih ayo bapak dajada ngomong cinta ka rasul kuai mal diberi pintu rasakeun sia betul. Mari kita garis bawahi cinta kita kepada Rasul dan cinta kita kepada suami dan istri, kepada pangkat, jabatan dan harta dan sebagainya. Tetap cinta kita kepada Rasul di atas segalanya. Di atas kudu leuwih luhur cinta ka Rasul mah para sadaya. Itu lamun orang nyaritakeun bab cinta cek ulama al mahabbatu la yumasu walakin yuhasu cinta itu tidak bisa diraba dengan tangan sebesar apa cinta setinggi apa cinta tak bisa dijangkau ku panon teu katingali tak bisa diambil ku irung sengit atau bau tak cinta bisa ditetel tak kuletah pahit atau amis bisa didengin tak kuceli cinta tidak bisa diraba dengan tangan sebesar apa tinggi cinta sebesar apa besarnya cinta kami nu apa betul apa betul cek ulama walakin yuhasu tapi cinta bisa diketahui oleh hati yang paling dalam alhamdulillah cinta mae dina hate para sadaya gitu cinta mah aya dina hate cirina beda lamun pamprok jeung kabogo baheula anu kari jadi pamajikan anu kari jadi salaki beda tah baheula mah keur bobogohan rap geneuk rai pias loba ka isin betul apa betul pan kitu awe mah loba ka isin lawan pamprok jeung kabogohna diuk dianjangan paneta anu jadi korban tungtung baju dipuruntul-puruntulkeun begitu betul apa betul usah kesot dan isin ka kabogoh ai bareng ngarengesot ngusah ngesot muak para sadaya betul apa betul tah tapi tu awe mah lalaki mah tok molan lamun bogoh ngomong bogoh lamun benci ngomong benci awe mah perasaan anu beda
lamun orang nyaritakeun cinta para sadaya. Nah, Syekh Nawawi ngadongikeun dina kitabna Nasoih man ahabba syai'an fawa'atuhu, barang siapa mencintai sesuatu pasti bakal jadi bujangna sesuatu. Betul apa betul? Lamun jalma geus bogokan hiji perkara pasti bakal jadi bujangna satu perkara. Gitu. Mang Sarman aya, Mang Sarman aya. Punten manawi aya tah punten. Cinta medokna nyata kana kebo. Tuh jadi bujang kebo. Kebo lapar dialakeun, diaritkeun jukutna ku Mang Sarman. Nalika hanang si kebo teh aya nginum dialakeun caina ku Mang Sarman leres teh. Nalika loba paling loba rapok Mang Sarman lain sare jeung si Eneng pamajikan, tapi kalah ngarekol jeung Eneng jeung kebo. Itu cintana medokana kebo. Sim kuring bupunten boga rerencangan ajengan kiai rupa sandrina. Tapi kabogohna ka cintana beda jeung nu sanes eta mah cintana bogohna kana manuk perkutut. Apa perkutut apa? Eta boga motor King hargana 13 juta ditukar jeung perkutut pada ibu sadaya. Padahal lamun dibanding gedena perkutut jeung gedena bobogahan Mang Sandri ya. Asana gede kene bobogahan mamang daripada perkutut. Betul apa betul? Oke, jajal no kakak. Teu seret begitu. Dagangkeun ka pasar, dagang kanjut gitu. Aya nu meuli mah paling tikmat edan ta jelema cenah. Malnya kanjut kontol didagangkeun. Betul apa betul? Moal lain meuli, tapi perkutut Bapak Ibu sadaya ulah ngomongkeun belasan juta, puluhan juta, 50.000 masih kena laku. Betul apa betul? Jadi berarti mahal kena perkut daripada bobogan Mang Santri. Pertama teh kena hargaan. Ieu kiai anu boga manuk perkutut di ngaranan. Nan sahabat perkutut ngaranna kiai ngaranna cenah si motor. Lantaran menentukeun jeung motor ngaranna si motor. Ari kiai hampir rata-rata kiai mah lamun nganggo samping Samarinda BHSTA. Panlur BHS nya. Jeung deui eta kiai mah pada urang lawe ya laula bohong ka batut ya. Tilok daek make kokolor kiai. Komo tama sempak najis saya meuleuh gitu kana sempak. Cirina aya kiai mah eta anak jol deui. Tarehan karena boga anak naon sabab para sadaya lamun boga kahayang di Malaysia tinggal ngaluhurkeun bae kepan sana jadi dapur siap oke cenah betul apa betul. Nah gitu pada urang lawe ulah ngomong pada urang na ieu tapi lain kayak di dieu lain kidam lain kayak di ditu ceramah jadi sakiaina nganggo samping Samarinda nya eta leur Ibu. Tas sholat subuh lejo hayang katingalin mapak sinar matahari pagi benon sabab tah suare perkutut si motor teh dibawa ke jolongan cantel terus tanggah we kalau jalma ke kaedanan atuh. Semakin panas panampe semakin leulah tah sabar perkutut semakin rosak kaedanan poho alam lingkungan kepang kahandap dikaluhurkeun kitu para sadaya. Eta geus ora beurang sakali kipang kabeh geus numpuk kabeh di luhur. Jol bae santrina nek nyolkeun ambil ilmu ya ngalewatan kiaina jangan nuker tanggah we kaedanan di jolongan. Assalamualaikum di santrina. Dikena waalaikumsalam. Nujunan celakan haji di santri. Karena ada yang perkutut teh jangan budak. Saya tak perkutut ngaran celakan haji si motor. Cek santrina teh oh cenah si oton. Pan si oton mah para sadar bogaan itu si oton ieu bogaan ieu si oton dia.
bobogan salaki urang ngaran si Otong gitu. Ditanya ku santri nanti Kang Haji perkutut Bangkok ta lokal, awas lamun lokal di urang di kampung lalu di bulu lagi lamun Bangkok mau ditelan boradak bulu lagi hari kemah telok bohong jujur Bangkok ta lokal Kang Haji Bangkok sih nah tik sambil nanti munasabah dan bulu lagi bararadak teu salah yang Bangkok ngebaradak pada sadaya Kiai mah jujur Kang Haji eta perkutut sok diternak awas buat eta perkutut sok diternak lamun Bangkok ketemu lokal ngaran di Bastang oh suara melung ya Kang Haji oh sok ya di Haji diternak nah sabaraha anakna cenah Kang Haji eta perkutut di pasar kakarak 2 cenah anakna ja perkutut eta menjadi 10 anakna dia perkutut mana gitu cenah eta perkutut Kang Haji ebernya bakal kanjur kontol mesti ka sampingan orang Allah karim digulung ka luhur eta samping kepana geus numpuk di luhur ai barangnya bakal kanjur kontol teu ka samping eta sangde kiai pada sadaya ari ku kabogo mah eleh betul apa betul tak kitu doang urang karena orang cinta mendoka Rasul teka rasa capek betul apa betul nu ibu-ibu tukang masak sapoe masak lagi kermuludan betul masak eta bagi naon lauk bari jeung nyambel teka rasa eta panas kana mata naon sabab karena rek muludan betul salaki urang bapak-bapak anu usaha deur ka Jakarta deur ka Rangkas neangan duit jeung naon jeung mun eueuh ka capek nu aya sumanget bae door to door para pemuda itu para panitia neangan duit teu cukup di kampung sampai ka Jakarta neangan donatur eueuh ka capek naon sabab rek muludan betul begitu mudah penting ayeuna tuh mana ngantuk lantaran capek hiburanna mana canggel tuh mana beuteung lapar berkat dibagi keduaan pendahar mata can benar tak? Ih diburi mah ini berkat di kodok segala kuar itu jalapar di baturan dahar gitu upanitia tadi berpasmanan deh gitu sementara ngaji geus mulai dahar teu kuat lapar tapi karena cinta Rasul eueuh talapar eueuh teu kasusu au kabingung jeung sajabina kacangkel ge hilang kabeh gara-gara muludan mudah-mudahan cinta orang dibalas ku Allah amin sok emut panganika Rasulullah na teu Kangjeng mana habbani kana ma'i fil jannah sajal manu cinta ka aing cek Rasul poho ka capek kanggo maulid aing poho ka susah kanggo maulid aing poho ka ngantuk poho ka lapar jeung sajabina kanggo hadir maulid aing eta jalma keur cinta ka aing di mana-mana jalma cinta ka aing kelak nanti bakal bareng jeung aing di surgana Allah amin ya Allah ya rabbal Allah karim para sadaya gitu hila garulis dari kabehan ibu-ibu bisa tiung karena rekmu nah di imam apa pada orang lain untuk pakai tiung ya aing nggak apal ya pakai tiungnya nalik karek di imam mau telok dek pakai tiung kayak paritas mudan kayak tentang kayak mana pertama dibuka naon heula pintu aturan tiung heula pintu dibuka asup ka jero ke pasir teh heula adalah tiung blong bae segala tata bae keluarga dikira eureun ai kai engjeun teu kuat teh atuh jalma nu teu make tiung mah hadir mudan make tiung aya cirina mana deng dek make tiung na dihadekeun tuh dihadekeun aya sia ai enggak apal teu pake tiung ieu kitu para ibu sadaya awas tiung cuan ditinggal
minangkan pikeun nutupan rambut sirah lain tiung bae naon bae alat nan dipake nutupan rambut sirah eta teh emang wajib kudu katutupan karena rambut sirah min jumlatil aurat katingali rambut urang kuas nabi kalau laki sejen maka dihukuman doraka di waktu santosa Isra Mi'raj Kangjeng teh ngadongeng ka Fatimatul Zahra. Di Kangjeng Fatimah mohon Gusti Rasul tewas aya naon cenah Kangjeng. Aing tas Isra jeung tas Mi'raj pamprok jeung rombongan awewe teras rambut panjang cenah seuneu. Dibelikeun kana beuheungna panjang keneh, dibelikeun kana leungeunna panjang keneh. Diberetkeun kana sukuna panjang keneh tali kaluhur dibeuleum ku rambutna tina sedek kocak dengek tutung ka bina-bina tapi teu deukeun bae kocak dengek eta Fatimah ngadengi dongeng ceramahna rep geuneung rai pias para sadaya nanya ka Kangjeng ya Kangjeng saha eta kos kitu umat aing cik Kangjeng oh kitu nya urang mana eta cenah rosa amat Kangjeng orang mana ya urang Cidadap desa naon dia desa Ciberem naon kecamatanana nah gitu urang Cidadap nu mana Kangjeng awewe anu kaluar timah tilok rek nutupan rambut sirahna reka pasar tah reka sawah tah reka balanja tah ka warung nyebrang jalan katingali kula sejen asnabi maka eta jalma nu teu make tiung teu make tutup rambut sirah kala nanti lamun balik ka akhirat teu aya hampura Allah bakal jadi seuneu meuleum ngaduru kana eta jalma anu teu rek make tiung naudzubillah min sieun teu sieun teu tah wayana kudu make tiung tah aya tiungna atuh make samping buleunkeun ka dieu ja buru-buru ya dekat seperangkat itu balanja samping tah aya anduk cokot andukna tutupkeun ka rambut sirah betul apa betul tah aya andukna aya ge nyaeta umpamana baskom kana hulu baskom eueuh aya gepet boga salakina atuh topi-topi tutupkeun topi eueuh aya ge nyata kardus untuk urut wadah wa aqua atuh kardus bae kana hulukeun sret nu penting syarat ulah katingali rambut sirah insya tah kitu para sadaya loba dongengna ka waktu Isra jeung Mi'raj hiji waktu Kangjeng ari Isra jeung Mi'raj pan aya beda lamun Isra mah pemberangkatan di Masjidil Haram menuju Aqsa nu aya di Syam teh datang ka naga ka kampung Aqsa ka kampung Palestina kampung Masjid Aqsa teh datang ka Palestina ka Masjid Aqsa Kangjeng Nabi salat berjamaah jeung Nabi nu jadi imam mak prasada jadi imam beres salat Kangjeng Nabi rek Mi'raj rek naik ka luhur rek menghadap ka Gusti Allah nyandak salat 5 waktu insya hiji waktu Kangjeng bingsu nek naik kana Mi'raj cek urang mah tangga eta dikeresakeun para sepuh sadaya tanggana eta Mi'raj luhur tangga kahijina teu kajangkau ku sampean Kangjeng Rasul jangkung teh luhur teh culak sir Kangjeng Rasul kudu kumaha carana naik kana tangga teh luhur teh ieu dalam posisi keculak cileuk neangan tangga pikeun naik kana tangga kahiji jawab deh aya hiji orok persadaya anu eta tonggongna seret bae ka payunan Rasul tonggong orok ka payunan Rasul tanpa berpikir ku Kangjeng Rasul eta tonggong orok teh ditinjak ka Rasul tonggongna karak naik kena hambal kahiji jeung saterasna sababiah pertama naik nyata kena hambal kahiji naik karena tonggong naik budak leutik para sadaya saha eta tonggong saha
eta teh tonggongna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi di zaman hari teh, di zaman kanabian Abdul Qadir Jailani teh semua dipentonkan ke Allah Kangjeng, diantarana dijadikan tangga pertama repikeun naik ke tangga anu kahiji Mi'raj teh ngaranna itulah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani para sadaya. Anu ayeuna teh nuju diayakeun haulna, betul apa betul? Allah karim. Lamun orang ningali karomah Tuan Syekh eta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani menjelang lahirnya ibuna pan usiana 60 tahun para sadaya. Ibu-ibu di usia 60 tahun menurut logika geus moal anakan deui, betul apa betul? Karena masa pegat kandungan teu haid ya aya 2, hiji di usia 50 tahun, anu kadua di usia 60 tahun. Mun geus usia 60 tahun maka eta biasana entah haid, setiap haid geus moal reuneuh deui. Tapi ieu mah ibuna Tuan Syekh beda, karena termasuk karamat para sadaya. Usia 60 tahun mulai tak hamil. Karamat anu nomor kahiji di usia 60 tahun hamil. Anu kadua ti mulai hamil eta Abu Soleh bapana teh ngimpi bae. Pertama anu datang Kangjeng dina impian. Cek Kangjeng, assalamualaikum. Cek Abu Soleh, waalaikumsalam. Apal yang dulu kata Rasul karena ayat tanda-tandana itu jalma soleh mapalin. Cek Kangjeng, Abu Soleh anjeun teh bahagia bagja ka cida karena anjeun bakal boga anak anu bakal jadi rajana wali sakumaha di zaman aing teh nyata pimpinan para anbiya jeung para mursalin, ke anak anjeun teh bakal jadi pimpinan para wali ke di masa anak anjeun. Malam kahiji ka impina teh datang Kangjeng. Malam kadua para sadaya ngimpi dari Abu Soleh bapana Tuan Syekh kadatangan ku Syekh ku Abu Bakar Siddiq. Sami kitu bagja anjeun Abu Soleh bakal jadi anak rajana tina sakabeh wali. Didoakeun ku kami cek Abu Bakar. Malam katilu Sayyidina Urman, dalam obat Sayyidina Utsman, dugikeun kalimah Sayyidina Ali, dilanjutkeun ku sadaya para sahabat Rasul. Ilu ngadoakeun kami nu mantak munasabah karena doa anu tersanjung ti sakabeh para sahabat dimimitian ku Kangjeng maka jadi wali kutub. Alhamdulillah. Ulama ahli takirabu dijadikan istinbat. Mun urang hayang boga anak soleh wayahna anak urang supaya didoakeun didoaan ku jalma-jalma soleh insya sim kuring tadi ngobrol jeung abah cek sim kuring ieu ki idam barokah ilmuna kumaha sababna bah cek abah cek ramana idam mah baheula kieu cenah bi keur waktu disunatanana manggil abuya ci santri caramahna begitu beres caramah pan ngadoa pas sama buya buga ieu budak teh jadi jalma soleh kabeh teu bakal jadi kieu saja bina nu ngadoana jalma soleh maka dijabah doana alhamdulillah dibuktikan ke Allah katungkulan kene puramana kidam teh jadi jalma soleh barokah alhamdulillah kitu mawiya bocoran aya ulama ahli tafsir di antara sakabeh para ulama ahli tafsir anu paling hebat nu gagaduhan majieah ngaranna Abdullah bin Abbas masyhur tenar di ngaranna Ibnu Abbas. Eta Ibnu Abbas para ibu sadaya ngaranna Abdullah bin Abbas. Orok teh ya anak Ki Abbas datang ke panggonan Rasul dibawa ke Rasul. Jadi Ibnu Abbas cek Sayyidina Abbas, Rasulullah pangdoakeun anak kula. Dibukakeun mulut Bu. Ku Ki Abbas diciduhan ku Kangjeng Rasulullah doa anak ieu.
Allahumma faqihu fidin wa alhimu hikmatan wa ta'wilu minal Quran. Wah, kanjeng di Cidua ditelan ku Ki Abdullah bin Abbas. Maka eta Ki Ibnu Abbas paham kana agama, uninga kana ilmu hikmah, jadi ahli Quran. Alhamdulillah. Ya kapara kesepuan Sunda punten. Pun orang masih kene anakan pamajikan orang, ibu atau ibu masih kene sok masih kene hamil, wayana ke lamun anak orang yang lahir mulai urang nyincai tina kuah kita, tak sholat di penting tak itu baca itu doa Allahumma faqihu fidin wa alhimu hikmatan wa ta'wilu minal Quran. Anak orang geus lahir inuman kata setiap minum make ibe, insyaallah anak bakal paham kan agama, ngomong tokmol mah bakal jadi ulama, bakal jadi jalma soleh. Alhamdulillah sing rajin. Iya teh ulah dianggap lalawara ieu kajian walaupun obrolan tapi kajian. Nah, tak sholat ti penting, komo lamun ti penting bukan tempat mustajab di keheningan malam sunyi nansnya orang teh tekuat leos weh ke kamar mandi udang kalau uduk lantaran orang mati ya penting eta geus umur 40 tahun mah eta sare sok daek urang teu penting bener teh. Umur urang lamun geus 40 tahun beda eta sare eta tilok daek ieu sok hudang teu penting ke hudang teu pentingna paling sok hayang kiki gitu daripada ki di panggung tempat sare atau mendingan ke kamar mandi kiwer begitu geus ki ngisang bluk molor deui pan gitu bener teh kicupna mah loba itu kitu eta ngan ngadon ki doang. Padahal para sepuh sadaya ibu-ibu anu make daster teh geus ngalaudu beres ngalaudu dasterna ganti ulah dasar nu dipake sare dipake sholat ulah naon sawab bisa eta dasar teh kakompolan ku anak rarese bisa anak teu ngompol bapana barudak nu ngompol nu mantap ganti dasarna make dasar anu suci pake mukena anu suci. Panjaman ayeuna mah eta mukena paribu sadaka bagi-bagi di sim kuring mah di pesantren sim kuring di setiap santri aweta diharuskan diwajibkan pakai mukena blus teh mukena panjang apal teh karena lamun mukena sapotong paur bisa timbul aurat betul apa betul. Nah blus be dua mukena tidak boleh mukena anu aya gambaran. Panaina bukan aya gambaran batik segala macam harus di mana-mana awewe make mukena aya gambaran batik ngaranna maka eta salat hukumna makruh itu tebenan ulah sampai aya gambaran ulah mentang-mentang ayeuna pemilihan bupati jol bae calon bupati mawa mukena aya gambaran di burina calon bupati A si B jeung sajabi nah dipake kurang sholat lamun berjamaah eta bahaya lantaran bakal ngaganggu ka batur sholat di hareup ari batur dibaruri makmum nanti sejenna aya gambaran mukena bahaya eta kayak begitu beres takbiratul ihram Allahu akbar engke sidakep dibaca namual doi tita anu dibaca tak pasti gambar bupati betul apa betul ya ingat kerja sekalian orang memeh menyaritakan tentang hal tanse sholat na benahan ku ibu ya beberapa tahun kemari ia masalah pernah jadi viral di TikTok persadaya nyaritakan tentang takbiratul ihram eta takbiratul ihram kabagi-bagi aya anu utama aya anu teu utama jadwal ngaji waya isya di santri baheula Fatul Wahab
eta buya ngomong kieu harita bari jeung nangtung dipraktekeun cek buya da anu pangutama-utamana mah eta takbiratul ihram teh deulekeun dewek kitu bahasana. Kumaha para sadaya tingalikeun nya ya. Anu utama lamun ningali pendapat surah kasepuan di santri usolli upama keur ngomongkeun salat maghrib usolli fatul maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adaan atau makmuman terserah taman lillahi ta'ala nyaritakeun takbir Allah timule alif nalapad Allah dukeun ron nalapad akbar resian kutilu qasdu ta'rutain supaya beunang ngaranna muqaranah hakikiyah cek santri mah aya deui muqaranah rupiah cek santri mah nu paling singkat geus kitu belanan Allah eusian qasdu ta'rutain niat pula salat maghrib 3 rakaat madhep keluar ngamum atau ada kana utara akbar patenya Allahu akbar eta kasebutan ngangkat leungeun karena dina salat ya lamun takbiratul ihramna maca Allahu akbar na hukumna rukun bangsa kauliyah bangsa ucapan tapi ngangkat pandanganna hanya sakadar sunnah karena ngangkat pandangan dina salat anu sunnah aya opat hiji nalika takbiratul ihram Allahu akbar barna di dieu saurna sida ketetes kosong nah mantak itu bahasa naropu aya ropu mengangkat ari intiha katokna pugasna ngangkat tel peniluhur aya teluhur kana mak lain rob ngaranna nurunkeun Allahu akbar sidakep beres tuh eta ngangkat pandangan opat jumlahna hiji Allahu akbar ketakbiratul ihram kadua rek ruku itu walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar dua anu katilu nah kayaknya tidak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mangga naik dilepas mangga naik disedekapkeun mangga dengan ayat hiji kaidah at-tardu afdalu minal irsal sami Allahu liman hamidah at-tardu afdalu minal irsal disidakep pada terlebih utama daripada dilepas ke enam sabab paur bisi goyangna leuwih beberapa rakaat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tapi segituan leungeunna tah mantap sebagian ulama bahkan dina Nihyatul Jayan nyaritakeun Syekh Nawawi at-Tardu Abdul bil Isal sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu jeung sajadina para eta tilu engke opatan ka panangan mah tas tahiyat awal nek nangtung kana rakaat katilu Allahu akbar aya opat tempatna sunah ngangkat panangan di antarana takbiratul ihram sakali pang abdol takbiratul ihram ngabiakeun takbir luhur Allahu akbar turun ke handap geus kosong saya nama haji eta kula pernah maca kitabna Muraqil Ubudiyah dina kitab Muraqil Ubudiyah nyatakeun kieu Allahu akbar salah tentu hade eta ge rek akbar aya kaulna dina Muraqil Ubudiyah Allahu akbar di Fathul Wahab kaulna para sadaya bahkan di Fathul Muin kitu eta teh ngasebutna rafu intiha biakna ngangkat ya di luhur di dieu aya di luhur kana pak lain rafu ngaranna nurunkeun para sadaya eta bahasa di santri itu di tengah malam sujenan siap yuk urang salat supaya cepat dijabah doa pan urang teh para ibu sadaya lambokot ku dosa 24 jam teh urang mah mata jeung deuleuna irung jeung ambeuna seuli jeung dengena letah jeung pangrasana termasuk pandangan jeung rabana hate jeung pikirna lolobana dipake maksiat betul apa betul jawab ya selama 24 jam ieu mata
lo bakal dipakai melototan Quran atau lo bakal dipakai melototan HP? Jawab sih ya. Lo bakal make HP gitu. Mantap ganti karena zaman seperti kini abad modern ganti. Gila udik kudu orang tebenang nah hati bisa digali zaman orang mah loba HP zaman HP betul. Beda ke zaman kamari kami baheula diajar ngaji jeung idam waktu ada di kadu kawang pada HP TV jarang pada sadaya teu ganggu tak santri pelajaran santri baheula mah ye lamun rasa timbul kabogoh ayang con biar timbul kabogoh hayang balik rindu kana kabogoh rek balik ya sieun ka kolot jeung geus dianteran ari teu balik tutup kuat lieur lolobana santri baheula mah pluk nang karak langsung leungeun ka tu kana tarang langsung adedangkeun sairan hawaya ma'rubil yamani musadun janibun wajismani bima kata muasakun tasan baheula dina Johar Maklun si Abdurrahman Al-Hadari nyaritakeun aya hiji santri urang Yaman mas santri di Mekah boga ka bogo di Yaman jol aya babaturan kakara ka pasantren ditanya ku babaturanna di Mekah teh kakara datang bang nya cenah papanggih teh ka bogo di Yaman panggih kumaha keur ka bogo anjeun mah ditumpakeun kana mobil Pajero anyar rek balik sieun ka koleot kitu lir otak teka bendul akhirna goloyo be leungeun ka tu kana tarang hawaya ma'rubil yamani musadun janibun wajismani bima kata muasatun nun Gusti kabogo sim kuring nu aya di negara Yaman itu ditaikeun kana mobil anyar ku kabogo anyarna janibun wajismani bima kata muasakun tapi ayah di daerah anu paling jauh di Mekah terbelenggu karena mengudak cita-cita sehingga poho kabalik poho ka Indonesia bapak poho ka kabogo gara-gara ngudak cita-cita hayang jadi ulama alhamdulillah itu santri baheula mah tante ayeuna lain lamun jol bae rasa rindu kana kabogo langsung aja dipoto JR santri ayeuna mah pada urang mah santri kula kitu kedahan dari foto cepret gitu dikirim karena kabogona wih cina lagi makannya di kabogona iya betul gitu ngopi santri teh pan salome mun ngopi sagelas akan di mana akan 10 anak para sadaya ngan pamusukan eta santri di momen lamun tos ngopi terus mikiran wadah narek di mana bae bener teh pamajikan kula eta meuli sekelas saminguna geus sarosin walosin dilosin unggal minggu meuli tapi eta bugalna ka mana buahana kitu santri mah di momen lagi kitu moal beda tuh lantaran kami kibaheula kitu urang setiap kali kitu para sadaya santri mah gelas kiai beak kadang-kadang kotok kiai di beak bener teh eta nu jadi kiai karena itu teh pada urang nama kotok beak, lauk kiai beak gitu. Kuali mah jadi kiai, alhamdulillah. Warisan gitu pada sadaya. Arisan di dolmon, apal dolmon teh modalna di jero kebon. Santri mah penteu boga WC. Modal di jero kebon kiai. Karena modal kapan ieu babatur nah ya mangsa cenah. Nu modal teh ngisi tanpa selai pengaman banyak. Dipoto make HP dijum ke digedekeun katingali pan bunga ukna ngolol hari hideuk nanti foto baturan cepret kirim ke kabogohna atau kadang-kadang karena Facebook karena grup dibuka kabogohna wih sana lagi modal ya itu cek kabogohna iya itu apa yang hitam-hitam bunga hoax cek kabogohna nah etalah HP 24 jam urang sampai seperti mata lo pakai dipakai melototan HP daripada Quran betul
khotoya loba salat teh penting sok geura tobat gedekeun di antara salat tobat teh 2 rakaat usolli sunata tobati rakaataini lillahi ta'ala rakaat kahiji sabada Fatihah kukut kuliah rakaat kedua sabada Fatihah wulu Waalaikumsalam emangkeun ya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 70 kali baca aku ibu beres baca 70 terus ke nyatakan sholawat sholawatna rek sholawat nu mana we ta perjia ta salat ibrahimiyah ta sami 70 kali 70 oke lanjutkeun kana istighfar 3 kali rek nu mana we ta apakah istighfar nu menangin NU teh Nahdlatul Ulama nu mana astagfirullah rabbal Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah 3 kali aya keneh waktuna aya keneh can lieur can ngantuk teh teruskeun kana baqiyatus sholihah naon ta baqiyatus sholihah teh wasiat Nabi Ibrahim ka Kangjeng cek Nabi Ibrahim Muhammad inni ukliuka ila umatika pampejakan atur salamain ka umat anjeun aya naon Gusti lamun hirup suwayana sing loba melak pertamanan sawarga kebun surga nu mana cenah Gusti eta baqiyatus sholihah baca baqiyatus sholihah nah ali baqiyatus sholihah 5 zikir 5 kalimat zikir satu saat jadi 1 zikir hiji subhanallah tasbih 2 walhamdulillah tahlil wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah tahmid wala ilallah tahlil wallahu akbar takbir wala haula wala quwata illa billah jadi hauqalah 5 kalimat zikir jadi 1 kalimat wirid dingaran baqiyatus sholihah jalma lamun sok daek ngaca baqiyatus sholihah ti penting minimal 33 kali nalika maut bakal ngetik hasil ngalabuahna bakal boga perkebunan sawarga alhamdulillah gitu ngaji lahunanya supaya diamalkan ke ibu-ibu karena di masa urang di masa menjelaskan dosa mesti bisa dihalangi persadanya baca